pangdangu deui para mitra sadaya sareng acara matuh dongeng enteng. Ayeuna Mang Jaya baris ngabantun carios nu judulna nyaeta Lutung Karya Kideksa. Ieu dongeng kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu anu ngarintun serat. Hapunten Mang Jaya teu tiasa males surat para wargi kumargi waktosna samporet. Atuh bangsa surat-surat nu ditujukeun ka Mang Jaya mung tiasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Kasayan para wargi kana ieu acara ngajantenkeun bingah pikeun Mang Jaya. Mangga urang teraskeun upami teu lepat dongeng parantos dugi ka nalika Karma Jaya harita teh nyaeta nedunan atanapi nyanggupan karena segala rupi kahoyongna nyi Melanggi Rarang dugi ka dinya nya namung hasil atanapi henteu mah da can tiasa kabuktoskeun. Kamari urang nalika urang paturai teh dugi ka dinya dongeng lutung teh nya. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Sabada nyebutkeun yen Ratu Bungsu sanggup nedunan segala rupi kahayangna Nyi Melanggi Rarang. Lajeng Ratu Bungsu Karma Jaya tanggah nyawang mega neuteup cumantara. Jiga nu hayang ningali kakahiyangan, ras anjeunna emut ka Sunan Ambu nu linggih di kahiyangan, nu salamina ngapi ngajaring ka anjeunana. Bari nitenan lalampahan Ratu Bungsu Karma Jaya nu keur nyieun kalakuan. Nya aing moal bisa nyiptakeun nagara anyar. Mana komo ari kudu bukti jeung eusina. Sigana jauh kana hasil maksudna teh. Mun kieu carana mah aing kudu muntang tulung ka Sunan Ambu. Saur Ratu Bungsu Karma Jaya. Bari terus negerkeun manah musirkeun batin sinamanteng ka Sunan Ambu nu linggih di kahyangan. Sanggeus teteg jeung buleud hate lajeng anjeunna ngedalkeun pamaksudanana ka Sunan Ambu. Duh, Sunan Ambu. Ieu kuring manggih kararepet boga kasusah nu kacida pisan beratna. Kuring dipentaan nagara anyar, gedong papak, gedong werak, bale Bandung kinatur, nu pikabetaheun, nu hegar, nu subur, nu palakitrina tanpa meuli, nu palawijana tanpa ngala, mugia Sunan Ambu kersa nulung ka kuring nu keur bingung. Sabab lamun ku Sunan Ambu henteu dipangjiankeun, kuring moal tutug jadi ratu, moal cacap jadi menak. Kukituna mugia ayeuna pisan dipangjiankeun ku Sunan Ambu pikeun nyumponan kahayang Ratu Mas Malanggi Rarang. Itu saur Ratu Bungsu Karma Jaya susum sumar-sumar ka Sunan Ambu nu calik di kahyangan. Cumeritna batina koceakna rasana tembus ka jomantara. Ngambah mega terus parat ka kahyangan. Kadangu ku Sunan Ambu anu paningalna awas alah batang kaca, harita keneh sagala rupa pamunut Ratu Bungsu Karma Jaya kahartoseun ku Sunan Ambu. Sarta ku kasaksian sagala rupina, cep kaayaan simpe Ratu Bungsu Karma Jaya tetep aya di tengah alun-alun. Barina neda ka Sunan Ambu nunggu jawaban ti kahyangan. Sangkan dipangjiankeun nagara anyar saluyu jeung pamunut Ratu Mas Malanggi Rarang. Kocapkeun para mitra. Sunan Ambu anu aya di kahyangan barang ngadangu pamunutna Ratu Bungsu Karma Jaya, lajeng bae ngawatek sirepna urang nagara marga Cina disirep saharita cep cempling manis simpe. Rehe comrek mata keung taya jalma nu ngulampreng taya sora nu kadenge es tuning mata kareueung ciga di nagara kosong. Sanggeus nagara marga Cina simpe, lajeng Sunan Ambu ngajiad napas, metakeun pangawasana, ngagunakeun kasaktena pikeun nyiptakeun hiji nagara anyar keur nyumponan pamunut Ratu Bungsu Karma Jaya nu saterusna pakeun nyumponan kahayangna putri teh. Para mitra anu mulia dadak sakala celeg ngadeg hiji nagara anyar, gedong papak gedong wara ngampar di eta nagara, gedong papak ti kulon, gedong wara ti kaler, bale Bandung ti kidul, gedong kembar ti wetan, randul damar kurungna, caang ngebrak lir ti beurang tepi ka hurung layungan, matak betah jeung matak waas, karaton marak bak caang kahibaran ku damar gantung nu kacida pisan lobana.
bubuahan jeung palawija geus teu kaalatin awahing kuloba. Tanah subur jeung matak betah es tuning sagala loba subur maklum berloh jinawi. Moal aya kakurangna sagala rupa geus nyampak dahareun rupa-rupa bubuahan bebetian sasatoan lauk jeung sajabana geus loba pisan. Atupuh para mitra sadaya, cerembul pucuk kuungna jambena keur babar mayang. Eta nagara anyar estu taya kapetolanana. Hegar luarna pika betaheun jerona, seger hawana matak betah di cicingan. Nagara marga Cina aina robah dina mangsa nu kacida singketna, kabeh dijian kusunan ambu ti kahiyangan, saluyu jeung kahayangna Ratu Emas Malanggirarang. Barang geus sagala bukti, Sunan Ambu narik sirepna Bray Caang nagara anyar marak bakti beurang, ngagebur hurung layungan, mata kaget mata helok asa dina pangimpian, malah mah urang nagara marga Cina geger. Sabab sagala rupa geus robah. Geus jadi nagara anyar nu sing sarwa endah jeung alus pikayung-yungeun, jalma-jalma tinjarentul batu olohok bengong, hudang sare sing kereceum teu ngarti kana kaayaan harita, malah loba nu ngahulem jika kasima jeung bingung, teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Kocapkeun para mitra sadaya, demi Nyi Malanggirarang, barang Bray Deui Caang anjeunna mending ngorejat hudang lantaran kaget ningal paseban geus robah. Nanu ningali kaluar geus ganti nagara jeung pangeusina salin jinis minda rupa. Geus robah jadi nagara anyar nu sing sarwa enah, matak pangling jeung matak heran teu kaharti jujutanana. Nah kumaha ieu teh? Aing teh ngimpi atawa lain nya? Palang siang aing teh sasab ka nagara siluman atawa aya nu mawa ka nagara jin anu cunihin? Kumaha deui nya lamun geus kieu? Ratu Emas Malanggirarang ngupat dina manahna terus luak liuk ngetenan kaayaan di dinya nu tetela geus robah sagala rupana. Geus teu wawuh jeung kaayaan di paseban, tapi barang red ka paman lengser Ratu Malanggirarang rada teger manahna sabab aya nu wawuh cicing di dinya. Tageuning paman lengser keur sare menit tibra, sigana teh senang pisan sare di dieu. Teu boga teuing rarasaannya. Nate karasa kitu yang dirina aya nu mawa. Mun kitu mah teu boga rarasaan pamang lengser teh. Da buktina kalah kasare tibranaker. Saur Ratu Malanggirarang bari ngadeuketan ka paman lengser terus nu sare diguyah-guyah tarik naker bari garos singsat kawas nu leuwas. Hayang geura nyaho kana kaayaan nu sanyana. Ngartos henteu para mitra garos singsat. Tawaskeun lah kan ngartos sesah dijelaskeunana, mah urang teraskeun. Paman, ieu hudang ieu. Buru-buru hudang. Ulah kamalinaan teuing sare teh. Na teu karasa alam geus ganti, ieu. Buru-buru nyaring bisi kabawa ku sakaba-kaba. Porejat paman lengser nyaring terus gigisik bari luak liuk panonna burahay beureum jeung nangtung rek ini teu puguh tujuan kawas anu ngalinur. Tapi gancang ditepak ku Ratu Emas Malanggirarang. Bari disentak paman lengser ngarenjag bari benculik. Buncelik. Aduh, yerek nyebut buncelik jadi binceluk. Salah deui wae. Cicing paman, teh ka mana ieu kalaka ini? Kuring tulungan ieu. Uluh. Nah aya naon sing ratu teh lu? Paman bener luas ieu. Paman lengser kalaka heuai. Aya naon ieu teh? Mun asa bangreung kieu, ceuk paman lengser bari melong ka Nyi Putri leungeun katuhu nyekelan samping nu rek morosot. Paman, sing eling ieu, sing inget, cik titenan kaayaan di dieu. Nah urang teh aya di mana ieu? Kasasar ka nagara siluman mana urang teh ieu? Kasarung ka nagara jin nih ieu? Kuring mah banget teu ngarti. Aduh, betanya di tempat nu kieu patutnya. Aduh katuing nyiwas, pamana bujeng-bujeng ditaros. Sanajan teu ditaros gitu terangsung. Jawab paman lengser, bari rarat-reret. Kasakuriling bungking nitenan kaayaan di dinya. Nya teu sangka geus robah. Aya nu sidik nu awuh kabeh anyar pinanggih matak helok matak bingung. Kumaha atuh lamun geus kieu ieu? Kuring mah jadi hariwang bisi urang kasasar ka nagara siluman.
cik atuh pikiran paman kadinya. Ieu anak kumaha atuh? Ieu teh nah di negara mana urang teh cicing teh? Aduh, ieu saur Nyi Putri bari neuteup ka paman lengser nu keur colohok bengong mata simeteun colohok mengmang kadu. Malah ditanya kitu teh teu buru-buru ngajawab kalah ruak lieu bari ngusapan pipi, halis runut rinat bangun nu keur mikir. Lila-lila gek diuk, bari terus cumagug nangkep tuur pantes pisan jalma bingung. Ieu paman, kunaon kalah ngalamun? Ieu kudu kumaha atuh kuring teh ieu? Aduh. Ieu mah aya wae. Urang teh kasarung ieu. Ya. Melang kuring mah hariwang bisa aya nu mindahkeun ka nagara onom. Pan sok loba bejana cenah. Sok jelema loba jelema dipindah-pindahkeun. Wah. Masa pilaku. Banyak bat los-los ka nagara onom segala. Ieu mah ngimpi meureun geuning jadi robah negara teh. Nah kumaha atunya? Cek paman lengser rarat reret manehna ge bingung pisan mikiran sabab teu kaharti cujutanana. Moanya yang ngimpi babarengan. Ieu mah nyasab meureun. Atawa aya nu mawa kabur ka urang teh. Cik pikiran paman, kudu kumaha lamun geus kieu ieu? Ulah cicingeun urang teh bisi kabawa manten ku sakaba-kaba. Da urang teh kudu puguh pamatuhan atuh. Saur Ratu Mas Malanggirarang anjeunna tetep teu ngartos kana kaayaan harita. Lantaran nagara robah nu kacida jauhna. Lobana keur nu teu kaharti malah mah nagara anu ti heula beunang disebutkeun leungit. Ganti kuno anyar kabeh. Nu matak Ratu Mas Malanggirarang teh pangling teu apal kana nagara sorangan. Nya duka teuing atuh paman ge bingung ari geus kieu yeuh. Mangga we jangakeun ka salira ratu. Da kudu kumaha atuh lamun geus kieu yeuh. Paman mah rumaos bodoh balilu taya kanyahonun. Kalau kabingung teu nyaho kana piampaheun kudu disorang. Ampun nun paman teh teu kapikir meus-meus acan nun. Jawab paman lengser bari garo-garo teu ateul. Maneh nangan bisa ukur gagaro bari kabingungan para mitra. Atuh jep duanana jempe taya nu bisa nangtukeun kana kajadian harita. Ratu Mas Malanggirarang ngarasa bingung nu taya papadana, susah nu taya sudana, lantaran bingung mikiran kaayaan nu geus robah asa dibuang ka nagara sejen. Lila pisan ngahuleungna teh, gawe nangan ukur rarat reret nitenan kaayaan di dinya. Tapi najan haben bae dititenan, keukeuh teu wawuh, kabeh direwetan, keukeuh kabeh oge. Teu bisa nangtukeun di mana-dimanana. Sabab nagara jeung eusina meunang geus dijiad ku Sunan Ambu, dijieun hiji nagara nu kacida endahna, nu kacida ahengna matak pangling jeung matak helo. Ieu teh keur nyumponan pamunut Ratu Bungsu Karmajaya, nu saterusna keur nudunan pamunut Nyi Putri teh. Akhirna para mitra sadaya, Ratu Mas Malanggirarang meunang ilham. Anjeunna kagungan maksad pikeun natanyakeun kanu bisa ngeunaan kaayaan eta nagara. Saparantosna meunang ilham lajeng harita teh Nyi Malanggirarang naros ka paman lengser. Yeuh paman, ayeuna mah kieu we atunya, urang teh najan kumaha bae oge kudu nyaho kana kaayaan di dieu, kudu nyaho kana nasib nu tumiba ka diri urang pribadi. Da teu puguh ari teh nyaho kana kaayaan diri mah yeuh. Ai sungu, kedah puguh jujutna sungu. Kedah puguh nu dicicingna sungu. Nanging kumaha tu salajengna sun bade kumaha mikiranana nun? Tema lengser. Kieu paman, kulantaran urang teh teu bisa mikiran, atuh kapaksa kudu minta tulung ka batur kanu bisa jeung sanggup mikiranana. Malah nu leuwih hade mah yeuh geura teangan dukun nu lepus paraji nu sakti, atawa jalma nu loba pangabisana, atawa saha we nu loba pangabaruhna. Geura tanyakeun ka manehna sina neguh kana kaayaan di dieu ayeuna. Nah aya di mana urang teh mun sasar ka nagara mana,
Mun dipaling ku bangsa naon jeung di mana ayeuna urang. Tah kitu maksud kuring teh paman. Kumaha kaharti pamaksudan kuring? Saura Tumas Malanggirarang bari pepeta anjeunna nyana kaputusan lantaran geus tahak mikiran kaya negara jeung nasibna. Oh, sumu. Panuju pisan sumu. Leres kedah kitu nun. Ngarababarikeun ku paman urang tatanyakeun kanu bisa. Urang neangan dukun nu lepus, urang neangan paraji nu sakti, urang natalarkeun nagara anyar. Nah aya di mana cenah urang teh? Da nya. Sok sieun aya nu mawa ka nagara siluman we. Paman manun. Paman lengser panujueun daman heuna geus teu bisa mikiran. Jadi atuh gara initnya. Ulah dilateuin cicing. Ngarah tereh kanyahoan nu sanyana kuring teh meni geus teu geunah cicing. Ujuk sumang asun ratu. Ayeuna pisan paman sejamiang nyuhunkeun idin we nun. Sejamangkat paman teh atuh. Cik paman lengser bari cengkat. Berapa paman? Geura ini diidinan pisan ku kuring kade sing bener natanyakeun anak. Sing nya neangan anak. Sing manggil paraji sakti. Jeung deui sing tepung jeung dukun lepus. Waler Ratu Emas Malanggirarang paromana rada marahmai lantaran tarucing nu berat bakal tereh kateguh. Sanggeus meunang parentah kitu para mitra. Paman lengser teu talangke terus min mangkat ninggalkeun Ratu Emas Malanggirarang. Hate paman lengser teu oleh kebaku kaheran ari rasku kaayaan betrobah kabina-bina. Padahal mangan sakadar ditinggalkeun sare sakedeung kitu ceuk rarasaanana para mitra. Atuh ngan sakadar ditinggalkeun sakedeung teh basa geus turun ti paseban, paman lengser teu bisa jongjon lumampahna. Da puguh kabengbat ku kaendahan di luar nu sarua atawa sarwa sing sarwa aneh. Bu, amuing. Dari mana tu aing deui teh? Betus aya di negara batur nu sakieu endahna tuh. Anyakal lain aing. Lajan matak betah gitu genakan hate sabab cangcaya jeung matak hariwang. Sok sieun aya nu maling ku siluman atawa jin. Ayeuna cicing di garara degeun. Parias teuing teu hayang cicing di negara siluman bari oge. Da aing mah manusia tulen. Cik paman lengser tetep rarat reret nempoan kaayaan dirinya. Sakur nu kaliwatan teu sirikna diteuteep hiji-hiji bakat ku hayang sidik. Beuki dilaleumpang na beuki laun gawena rarat reret. Malah mah sok mineng runa graneg. Taya teu kaop aya nu aneh sok dipelong rada lila. Tapi najan kitu ge lila-lila mah teu burung jauh ti paseban panyingkuran nu geus robah jadi agreng matak betah. Asya kuara aneh teuing. Aya di mana tu aing deui meni teu kahalarti teuing ye. Teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal. Di nagara agreng kabina-bina, kabetaheun jeung matak seger kana awak. Aing ngadadak jag-jag. Hanya kale pikir aing jadi rungsing, teu ngarti kana kaayaan ye. Cek paman lengser bari leumpang gagancangan ayeuna mah geus ngarasa yakin yen dirina aya di nagara anyar nu teu kanyahoan jujutanana. Paman lengser geus hayang buru-buru tepung jeung hiji jalma nu bisa nerangkeun kana kaayaan harita boh paraji atawa dukun naon bae elmu nu luhung. Pocapkeun para mitra sadaya. Ratu Bungsu Karmajaya sabadana cumeluk ka Sunan Ambu anu linggih di kahyangan. Anjeunna calik di tengah alun-alun bari ngadagoan urang nagara kaayaan beuki matak betah saleger jeung hegar pikaresepeun. Tapi Ratu Bungsu Karmajaya can ngaraos sugema lantaran can aya utusan ti marga Cina nu baris netelakeun yen nagara anyar teh katarima. Atuh anjeunna teh ngantosan bae di alun-alun susuganan aya nu sumping kadinya nu diharapkeun pisan tangtu Nyi Putri sabab geus 3 kali pamunut dicumponan ayeuna kudu geus rengse kikituan. Nistama Jautama 3 kali geus kacumponan pamentana ali nu sapasang geus katarima pakaian sapangadeg kitu deui ayeuna nagara anyar geus bukti
di tedunan kabeh kusunan ambu ciklah hayangnya horek kumaha deui ta urang marga Cina teh narek tijin kana janji atawa moal narek nepi ka dieu pamentana atawa moal atawa rek aya di nu sejen je kudu nama geus cukup sabab pamenta geus kacumpuran kabeh tapi heran na kamarana atuh jalma teh paman lengser teu aya datang saura tu bungsu Karmajaya bari netep ka jalan sok diliwatan ku paman lengser pikeun anjeunna mah kaayaan di dinya teh teu matak bingung bisa keneh nalingakeun jiga sasari barang nuju ngajentul para mitra rentang-rentang aya nu leumpang beuki lila beuki deukeut horeng paman lengser anu geus tereh tepi ka alun-alun leumpangna teu weleh luak lieur da keukeuh ngarasa heran ku kaayaan nagara anu geus robah nakar antukna aya paribasa jauh teu burung cunuk angang teu burung datang ari ku dikeureuyeuf mah harita paman lengser anyog ka payuneun Ratu Bungsu Karmajaya puguh we paman lengser meuni bungaheun da teu samar atawa pangling atuh Ratu Bungsu teh tetep kitu barang kareret ku paman lengser meuni teu talangke deui bruk nombruk kana pangkonan Ratu Bungsu Karmajaya kawas nu atoh ka bina-bina lantaran keur bingung neangan anu bisa nerangkeun nagara puguh we Ratu Bungsu Karmajaya reuwasieun sabad paman lengser nepi ka nombruk kawas nu boga kasieun ari pikeun paman lengser para mitra sadaya lir ibarat atuh cak sakel-saklat cai di daerah anu sakitu panasna pikeun paman lengser Ratu Bungsu Karmajaya teh ibarat anu dicita-citakeun rek ditanyakeun naon sababna jeung di mana kaayaan eta tempat ai kunaon ieu teh paman datang-datang ka kuring teh nubruk sarareuwas ieu geuwat cengkat ieu kuring kaget nempona sok sieun matak ngaberubahkeun saur Ratu Bungsu Karmajaya bari nyepengan kana leungeun paman lengser Dung lengser cengkat lalaunan panon rada peureum samucayan siga mah kagagas nempo Ratu Bungsu Karmajaya nu sabar jeung tawakal gagah sakti mandraguna luhur ku ilmu jembar ku pangabisa nu salilana dihina jeung dilalaborakeun ku Nyi Putri ari kanyataanana bet sakti aduh Raden utun hapunten paman denun margi ulah janten menu ulah mata kerengat kena penggalih paman teh rumaos lepat parantos kumawandun ka salira nun nanging sing percanten paman teh teu gaduh emutan naon-naon anu awon ka salira teh malih mah ngiring bagja ngiring bingah utun bagja temen si paman teh upami nyung Raden nu parantos laksana renengan sareng putri marga Cina nun paman teh bunga luar biasa lir kagunturan madu kaurugan menyan putih kitu ta utun mun dibandingkeun mah ka bunga paman lamun kabeneran paman ningali Gunung Ciremay nu sakitu ngajegirna ka bunga paman masih keneh luhur dibandingkeun jeung Gunung Ciremay jauh Gunung Ciremay mah enteng tapi ka bunga paman leuwih luhur jeung leuwih gede kitu ta utun cek paman lengser matak ngareuwas ka Ratu Bungsu Karmajaya lantaran harita katingalina meuni ngarenjak ai nah kumaha ari paman ieu teh ke atuh sababna naon ieu teh sababna pangna kieu teh ieu cing nah paman teh bunga atawa kumaha nah hareuwas atawa sieun pangna nubruk kana lahunan teh kunaon atuh kuring mah kaget ningali kaayaan kieu teh saur Ratu Bungsu Karmajaya mariksa ka paman lengser nu masih keneh gugup sanes bingah nun sanes sieun atanapi hariwang nanging paman teh nuju diutus ku ratu diparentah ku raja supados milari paraji sakti dukun lepus atanapi sing saha bae jalmina nu tiasa ngalandongan kana kareuwas putri tah kitu maksud paman teh Raden ngan ayeuna bet kagagas tepang sareng salira datunya anak bet Raden calik di dieu na nuju naon atuh asa kaget teuing paman teh ieu pikiran paman jadi riweuh asal ieu mikiran kaaya nagara ongkoh Raden cek paman lengser bari ngusap tarangna manehna beuki teu ngarti sabab di dinya aya Ratu Bungsu
ke paman ke teka harti itu ya. Nah kunaon atuh Nyi Putri teh menakar luas model kumaha tepi kaneangan dukun lepus paraji sakti teh siga nama aya nu matak cilakanya atawa kumaha ye jeung naon maksudna atuh. Ratu Bungsu Karmajaya bener-bener heran teu ngarti kana maksud paman lengser. Untung lengser surti gewat nempas deui. Teu Raden teu matak cilaka, teu matak ngarugikeun ieu mah. Atuh jadi ngan nuju menang kaleuwas wungkul. Ku ayana nagara anyar margi teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Estu mata kaget jeung mata leuwas. Tah kumargi kitu paman teh diutus ku Nyi Putri supados milari paraji sakti atrapi dukun lepus nun. Maksudna bade naroskeun perkara nagara anyar sok sieun sasar di nagara siluman. Lamun kasasar di negara siluman atuh nagara siluman mana? Lamun jin anu mana? Naon maksudna make ngiwat Nyi Putri tah kitu pamaksudan paman teh Raden. Mumawi paman teh diutus milarianana nanging di dieu bet penak sareng Raden nu bangun tenang. Nah kumaha atuh ieu teh jujutanana ieu teh? Paman teh jadi bingung ieu. Atuh sajabati kitu janten kagagas tepang sareng Raden teh. Sono ongko cik paman lengser bari pepeta bakat ku hayang ngajentrekeun kateranganana. Atuh puguh para mitra sadaya pikeun Ratu Bungsu Karmajaya mah bati olohok. Anjeunna kaget ngadangu katerangan ti paman lengser teu nyana bat kitu jadina. Ngan anu kajadian teh anjeunna janten uninga ye nagara bener-bener geus robah kuno anyar saluyu jeung pamundut putri. Oh kitu. Nya kaharti atuh ari kitu cara nama. Jadi paman jeung Nyi Putri teh kabadi langit teu apal kana kaayaan nagara anu dicicingan. Tetela. Paman jiga nu linglung kitu deui Nyi Putri pengtenya. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari imut. Ayeuna mah manahna ngemplong sedengkeun paman lengser ngarejag manehna disebut linglung ku semah nu kasep. Para mitra kaum dangu, paman lengser bati olohok bengong disebutkeun linglung ku Ratu Bungsu Karmajaya. Malah harita paman lengser tuluy nyarita, ih nyaha utun walebah mana isim paman linglungna. Teu paman mah teu linglung, paman mah waras jejeg cagur teu nanaon kitu ge Nyi Putri nun. Lain kitu paman. Maksud kuring teh paman jeung Nyi Putri teu inget kana lalakon tadi. Apan paman geus terang sarta Nyi Putri langkung uninga yen tadi putri munut nagara anyar. Ai. Bener pisan Raden. Lagi kumaha ayu? Paman lengser curing hak ngarti kana cariosan Ratu Bungsu Karmajaya. Teu kumaha paman? Eta mah kitu we, jadi paman jeung Nyi Putri teh teu kasasar teu kasandung. Artina mah teu kasarung, taya nu ngiwat taya nu maling, sabab masih keneh aya di nagara marga Cina. Ngan ayeuna geus robah. Apa Nyi Putri ku anjeun nu munut nagara anyar, tapi na janten linglung. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari imut soca mencerong ka paman lengser meninan cebnaker. Ai, sumu. Paman lengser unggut-unggutan manehna teu bisa panjang nyarita lantaran pikiranna pabaliut teu puguh. Aya percaya aya henteu tapi yakin da manehna geus aya di nagara anyar. Mun kitu paman, apa Nyi Putri teh munut nagara anyar ditami ku gedong papak gedong wera. Ayeuna geus ngabukti. Taku kituna sumangga nyangakeun lamun geus katarima hayu urang kawin gagancangan. Sakumaha nu geus dijangjikeun. Tak kitu paman. Kumaha kaarti? Paman lengser bati olohok bengong manehna can wah kanemalan. Ngan henteu ari galecok mah muji satakar kebak kana kasakten Ratu Bungsu Karmajaya anu geus hasil nyumponan pamundut putri.
Nu sakitu rohakana da cek pangira maneh nama asa pamohalan kana bukti malah ku putri jadi poyok dioyok. Kunaon kala ngahulang paman? Kaharti atawa henteu? Ratu bungsu naros deui lantaran nu diajak nyarita kalah kacolohok bengong kolohok ngemang kadu. Kahartos Raden. Atuh ari kitu mah unyuk sumangga pupaman bade disaulkeun ka Nyi Putri yen ieu nagara anyar anu dipulut ku ayeuna. Teu nyana horeng kiasaan salira teh dugi ka hasil ngabuktos nagara anyar nun gedong papak gedong wara nagara anu sakieu marak bakna dugi ka hulung layungan. Nuhun Raden, paman teh ngiring bagja mugi-mugi ayeuna malaksana maksad salira teh nun cek paman lengser. Nya kitu paman, harapan kuring ge hayang buru-buru laksana nu diseja. Sabab geus cukup ngaluarkeun banda pikeun nebus ieu cita-cita. Ngan ayeuna kuring can yakin nah ieu nagara teh ditarimakeun atawa henteu. Sabab bisi putri teu luyu jeung kapalaina. Tah kitu kahariwang kuring teh paman. Bisi teu nyumponan syarat nu dipentak. Nantina perkara neangan paraji sakti atawa dukun lepus geus tong diteruskeun. Sabab katerangan nu bener mah kitu, yen putri jeung paman teh teu kasasar tapi masih kene aya di negara marga Cina, nu geus robah nurutkeun kapalaina putri. Tah sakitu katerangan nu leuwih jelas mah jung ayeuna mah geura deueusan deui Nyi Putri. Ku kuring didagoan di dieu kitu nya. Mun geus katarima geura papag dari kuring urang kawin gagancangan. Saur Ratu Bungsu Karmajaya manigeus teu sabar palai geura rengse sagala rupana. Ya mangga atuh Raden, paman teh taya deui nu tiasa dijalankeun iwati bade dumeheus we ka Nyi Putri. Kanggo ngadugikeun amanat Raden nun. Asa jabiti kitu ngiring bingah kana kabagjaan salira nu parantos hasil ngabuktoskeun pamanut putri. Dupi salajengna nun paman teh da amit. Bade wangsul we ka paseban panyingkuran. Cik paman lengser bari cengkat talaunan. Mangga paman. Kukuring diidinan sing buru-buru balik deui geura bawa putri ka hareupeun kuring urang kawin gagancangan. Guluk sumangga mangga atuh nuhun permios. Leos paman lengser ini meninga gede gagancangan hate bungangan bakat ku bunga. Da geus yakin negara marga Cina geus robah jadi alus ku jasana Ratu Bungsu Karmajaya nu gagah sakti mandraguna. Sakti tur pinunjul paman lengser beuki percaya kana menak ti pajajaran yen moal aya nu bisa mapakan jeung moal salah lamun Ratu Emas Malanggirarang narima kana panglamarna. Pagjat temen ye geuningan ceburung bukti pamundur putri teh najan rohaka asa pamohalan ge teteh lah ku Ratu Pakuan menak ti pajajaran mah ngabukti ayeuna karasa jeung katarima ku aing. Tapi kumaha hari ku putrinya ditarima atawa henteu nya narek sugema ku bukti nu sakieu atawa moal palang siang beuki sarakah we beuki mumul ka hayangna beuki luhur pamentana aing rada salempang bisi putri teu narimakeun kana kanyataan ayeuna. Tapi mangsa bodoh teuing da meureun mun ayeuna naon mah moal ka mana jolna tangtuna ge kanu boga pokal. Aing mah ngandar memutusan paman lengser ngupat bari lempang nguru ka paseban panyingkuran sejang adeheus deui ka Ratu Emas Malanggirarang geus nerangkeun kaayaan ngeunaan nagara anyar teh. Gancangna carita para mitra. Paman lengser geus tepi deui ka paseban panyingkuran anu geus robah jadi aheng. Didinya kasampak Ratu Emas Malanggirarang nuju calik bangun teu sabar ngantosan paman lengser anu keur tatanya. Barang jawab paman lengser sumping curing hak bakat ku ato. Langsung paman lengser uluk salam. Ditarima harita teh ku Nyi Emas ku Ratu Emas Malanggirarang. Barang datang teh tuluy ditanya. Sok paman ka dieu lah kuring geus hayang ngadenge tina urusan nagara. Kumaha geus manggih pandita atawa dukun teh? Ke heula nun. Aduh. Ulah wa ka ditaro sieu paman teh. Aduh. Ieu aduh. Kebade diuk heula ngarah rineh nun ceuk paman lengser bah di diuk anak kaksila ngajemprak payuneun Ratu Emas Malanggirarang. Gatuh sing tarapti ngarah teu salah ucap. Kumaha lalampahan paman teh hasil atawa henteu neangan jelema nu ngarti?
Kuring teges kesel ngadaguan sabab geus hayang puguh jujutanana, hayang yakin segala rupana. Saur Ratu Mas Malanggirarang bari neuteup ka Paman Lengser. Sumuh. Paman teh sumuh teu kantos udah ider nun kanu tebis teh. Margi kaleresan di lebet nagara teh aya panita sakti nu tiasa nerangkeun kaayaan ieu nagara nun. Ku paman teh ditaroskeun sagala rupina yakin matak bagja sun. Cek Paman Lengser bari pepeta paromana marah mah. Matak bagja kumaha ari paman? Buru-buru terangkeun ieu. Nah kumaha cek panita teh? Urang teh keur aya di mana? Nagara naon ngaranna? Si rumah naon nu ngancik di dieu? Cing pok caritakeun cing bener ka kuring. Ratu Mas Malanggirarang bekitu sabar. Manigeus gara retek cepil. Sumuh kaleresan sun penak teh sumun sareng Ratu Bungsu Karmajaya nuju calik we di bale kancana. Siga nu ngahaja ngantosan paman kadinya nun. Cek Paman Lengser teu kebat nyarita ditempas ku putri. Kumaha? Ratu Bungsu? Nabat aya di dieu. Kumaha ieu teh paman? Teu salah papanggihan teh? Apaan manehna mah di nagara marga Cina ieu? Keur ngadaguan di alun-alun keur nyumponan pamenta kuring teh. Ih, sumuh. Anjeunna teh sumun Ratu Bungsu Karmajaya nu teu lepat. Margi moal kasamaran paman teh nu da apa ka anjeunna teh. Malih mah anjeunna ge pisan maparing katerangan ka paman. Jawab Paman Lengser para mitra sadaya. Atuh diteken ku ratu teh kalah kabut. Rada galak karita mah. Kumaha paman? Cing bener papanggih jeung Ratu Bungsu Karmajaya? Barang ngadenge ceritaan Paman Lengser rada nyentak tadi tungtungna. Nyi putri rada leuleui deui. Syukur atuh paman ai kitu mah kumaha cenah aya di mana ieu teh urang teh? Sun. Depi urang sadaya teh teu kasasar teu kasarung mun. Teu nu ngewat atanapi teu nu maling estu tetep tumetep di nagara marga Cina we urang teh nun. Malih Ratu Mas teh nuju lini di paseban panyingkuran. Ceuk Paman Lengser. Har, kumaha ari paman? Apa geus yakin taya nu wawuh di dieu teh? Urang teh di nagara batur, lain nagara kuring. Cik teruskeun paman, nah kumaha cenah? Ratu Emas Malanggirarang jiga nu linglung. Dilepat deui semua ieu teh pamulut Ratu Emas di payun. Ta ieu nu dijangjikeun ku Ratu Bungsu teh. Ieu teh nagara anyar nu dipulut ku salira ayeuna parantos ngabukti nun. Saur Ratu Bungsu teh mah nganyangakeun cenah margi ayeuna mah parantos sayagi sarta tos dicalikan ku Ratu Emas. Upami katampi ku salira nuhun cenah sarta urang buru-buru kawin teh. Cek Paman Lengser nyaritana tatagnaker. Kawas nu hayang gentre atuh puguh we Ratu Emas Malanggirarang meuni calangap bakat ku kaget atoh pacampur jeung leuwas asa teu percaya kana eta katerangan tapi akhirna mah imut. Nah nya kitu paman. Jadi nya kala waktuna kaburu beak paman.